engke urang di alam akhirat masing-masing ngarampi, malaikat di aras, setan di neraka, jelema di sorga, binatang teka sorga teka neraka lain di aras kembali dijadikan tanah ku Allah, kuni turoba jadi tanah deui, kotok bebek embe kabeh jadi tanah. Tapi aya binatang nu istimewa nu ku Allah dikasorgakeun, di antarana aya anjing ieu ashabul kahfi, sireum Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, lauk paus kangjeng Nabi Allah Yunus alaihi salam, eta mah ka sorga. Tuh urang mah jelema insyaallah kabeh di sorga, setan mah pasti di neraka. Kira-kira ieu urang nu haladir di dieu jelema asli apa aya setanan? Ya Allah Gusti nu agung, setan tukang main slot bega nama. Aya weh nu tukang main slot, ji atuh setan kabeh ieu mah. Mudah-mudahan be urang jadi jelema anu ku Allah dijanjikeun ini jailum fil ardi khalifah. Tah manusia nu asli mah ini jailum fil ardi khalifah, anu tadi ku qori urang dibacakeun khalifatul ardi, anu tukang ngaberesan urusan masalah di alam dunia supaya ulah aya kacampur jeung setan. Jelas setan mah ye baheula teh keur samemeh aya jelema sarakah jasanya nama lamun aya nu paeh hawak hayang kunyana bae, eta setan hawakna hawak teug be, embung dibagi hayang ku sorangan be, eta ku kakana, berarti kakana naon eta ngaranna? Setan. Dibawa ieu teh ka masjid sholawat, dicekal ku ustad hawak embung dibagikeun dibawa balik sorangan, eta ustad naon eta ngaranna? Setan. Mun ngariung hayangna berkat bae, eta naon ngaranna? Biangna setan. Ngariung wajib berkat. Ya Allah, sarakah jasanya nama. Masya Allah. Berarti lamun nu sarakah teh eta naon ngaranna? Lamun ibu-ibu sarakah jasa salaki teh hayang ku sorangan bae, eta naon ngaranna?